Iya, eta mah bebek aing sia bokir. Sembarangan, iya bebek menang meuli aing. Ih, bener ieu mah bebek aing, bejakeun sia ku aing bapak aing. Aju kumaha teh, bejak bapana. Ih, geus aya urang lompat bela. Ayo lompat we. Aku jadah kayak tadi. Tadi mau ngomong na bebek nang meuli. Boga jambu ya, ingat Kak Ujang untuk sekalian diantarkan mah sugan ayah di kebon. Bari minta maaf tak gara-gara si kate kamari maling bebek cek aing mah bebek menang meuli benar nyaho mah bebek Ujang. Aya uhnya ieu di kebon sugan beukian ieu jambu. Ih, itu aya, beukeun lah. Ih, era terngiang-ngiang TikTok merenya bari macu ge goyang bae Ujang. Ih, yang seri bae kapuran bae mah. Ih, jangan mah teu bisa goyang kos itu. Ya budak mah barisaan goyang kos itu, juburna nonggeng-nonggeng. Coba sekali dilah, penasaran aing. Astagfirullah. Ujang. Euy, naon neng? Eta kunaon jubur pegel kitu cangkeng, macul bae. Oh lah pegel, hayang diurut jauh ngurutkeun teu boga pamajikan. Neng lik naon cing ka dieu? Temenan gitu, iya neng udah kantorkeun jambu. Sabari minta maaf teh gara-gara kamari si kate anu bebek, cik neng mah menang meuli, nyahona mah menang maling. Neng mah teu nyahona naon, jadi ajak eta ge tah sikeun ku sarua dengan ajak bae. Geus lah neng minta ampurannya Oh, si Indri tinggal naon, diajak ku si Kati doang. Lah aing belaga marah bae lah. Supaya manehna perhatian bae ka aing. Lah sibuk. Oh, marah ceritana. Oh, geus anya jambuna ku neng ditunda di dieu tanya. Marah bela gara-gara si kate jeung si kampung. Tadi coklat mah hook eta. Dah coklat lah bae mah. Allah. Wih, jambul bener ieu mah. Wih, jelema masih eueuh. Akan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ini lah, dihakan tanya jambuna ya. Dihakan ya nyawa, berarti marahna langgaan ieu. Tah, geus tenang lah HP aing. Bisa nek balik lah di sore. Ya hoong ngeunah ieu. Jambuna. Seungit di. Seungit neng geulis. Lah aing belaga marah bae lah. Supaya dibawa ke naon bae. Aduh, sore ieu aing balik lah. Lewat mana nya? Aduh. Lewat buru bae lah, lewat kebun Mang Usen. Wah, aing tak pernah si bokir ya di isu kieu kemana ya bukannya? Coba aing dengan ke pasukan ya aya. Kan usaha saha sih? Mana nih si bokirnya?
Wah, asa nama si bokir beunang nih bukan si bujang jauh bae ti isu. Aduh, aing ngomong apa dia naonnya? Ini naonnya? Wah, kecapi itu target dia. Apa? Ala bengis. Wah, naik baik wae lah, apa rai? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Nanti dia tangan. Alhamdulillah nyampe oke. Ngapain? Aduh. Jangan pasir. Wih, ini bola lah. Wih. Lainnya tak? Long monyet. Cuma dulu. Wah. Ya iya masih kate. Wah, dijainan poin lah. Belaga numbukan aja. Woi. Wih. Saya tak. Aing mesti bukan doang. Ai, kawat ieu mah. Woi. Pihak dia kecape aing. Jalan bae. Turun dia. Dan turun dituar poin tangkala. Waduh. Bukan itu mah bener. Waduh. Bahaya nih. Oh, nang oh. Oh, ini turun nang. Dasar kate bolon. Kecapnya dicokotan baik. Lumayan. Nuhunnya kate. Wah, bebadog bae pa ieu mah. Aya nu maokeun jambu, aya nu ngalahkeun kacapi. Untung. Wah, sialan eta nu bawa kecapi. Berhubung aing nu salah, lamun teu bae poe diajakan gelut eta poe. Saya itu cuma lewat. Cuek, eta si Ujang. Aing yang suka kecapi gitu. Wah, si Ujang mana eta bulet-bulet? Wah. Asik kate deui. Lah, belaga dombelah nya kalau kieu. Tadi sini kemana ini? Siapa mana neta? Coba ini lu. Dog gimana dog? Coba ini lu. Ulah iulah. Coba ini lu. Lu. Coba. Ai sia. Dia sia. Waduh. Dia sia. Waduh. Sianya. Ampun bang. Ampun. Ampun bang. Ampun. Dia tadinya nu ngalaga aing dia. Wanian dia ka aing. Nyawa kita yang preman. Ampun. Hah? Eta kecapi menang di mana dia? Hah? Tadi menang laga dia. Goblok ya. Ampun. Ampun. Ampun bang. Mal. Walau jak sekali. Ada masih bujang si kate. Emang poin lah. Ampun bang. Mal ini mal. Woi, gara-gara andek. Hujan bang. Hujan. Salah sanggup mau batunya gandeng.